hirup teh kieu-kieu teuing nya. Ayeuna ngome naon yang ulina naon lah. HP teh boga, motor teh boga. Aing kumaha nya. Duit barah deui yang beli HP lah. Duit boga goceng deh. Main naon. Sekian lama aku Gandeng lah. kunaon Gandeng. Main teh nyaho urang keur lali reki wah. lieur kunaon Lieur urang teh hayang boga sepeda, hayang jiga batur goes. nya meuli atuh aing bae segala boga di imah Sama sombong hidup teh. nya kembali keur senang ye Lah, kumaha? hareudang panas Itu sopan nih jang punten-punten atuh. ye segala hayang dihargaan ting abah teh pira cicing di kebon ge Itu gitu mana teh sopan ka babah ka situ bah hampura. Ya, siap ya. Hampura bah nya. Nya biar. Hampura punten nya bah nya. Nya. Sampai teh sopan. Bon, woi. Sia koplok. kenaon di dia Pikiran hirup biasa aing lieur. hirup di pikiran mana mah Dikla. Urang ngobrol ya, ngobrol. naon jalan dulu Iya. deuh Aing buka kebon ya. Nek namanya ngali moal sia. ayo atuh ningali buah we aya buah-buahan loba Boro-boro bubuahan. Duit kita gablek gana mah. Musingkeun corona teh. si sakieu kebon lega si teh Ya saya teh percaya. oh Yang aing hayu ya teu urus kebon ge ayeuna. hayang kaurus bong Kumaha carana? bagi sawareh ka urang kebona Saya 80, aing 10%. Heeh. Daek, daek bar bangkong. embong aing ngurus kebon ke aing dijual aing menang duit ini satu hari gerah mangkat lah ke mana yuk Ayolah aing nuturkeun. nyampan mana nu boga kebon aing nuturkeun mana Sakit kebon legana pernah kita nyawa jalan kana kayak wae. nyambung hayo mana nu boga kebon Ayo tuh. telak deuh nyangkol we Sia. yo Duh gabut euy. Nean pajakeun ayu. Ayo ke kebun saha? Kebun batur itu nu disusun imah urang kan loba. Sari tanggung jawabna. Alam aya urang. Ayo. Dukla bang lah. ayo nana ngobrol aja Ya, dukla. Aing mah bang. Tadi mana naonan ka babah kitu teu meunang. Kitu. jor teuing we Ih, sama aing tong ieu aing mah jelema aya ieu Heeh, mah jelema aya, tapi tong kitu teh teuing kuat mah teu meunang. Bisa ka linenan, bisa kawalat, urang mah kawan ka mana. Tong kitu teuing ke malah. siap Heeh. cek aing nu maling cek Mana? Tuh di ditu. Ah, aing teh main maling beureun ah. oh maling sampeurkeun jadi dulu sampeurkeun Kayak teh aing. Lain urang mah da. Ini kebon urang kabeh, kumaha Woi. nih? Kenaon tunjuk-tunjuk wae di kebon batur Urang kabeh. satu nuduh-nuduh maling sanu maling iya tadi tunjuk-tunjuk wae itu kebon batur Caritakeun, bos, coba. Ya, dengekeun. Oh, anu kasep, ieu kebon urang kabeh di dieu. denge kusal doaan urang ge boga ngaku-ngaku doang mah tuh di ditu pila saha mana bukti na mah aya bukti na kebon lega anu batur Nu urang. Ieu anak buah aing ayeuna ieu. sosial ka dua lah Bener aing teh maling. Henteu, ieu kebon nu urang kabeh, bisa teu percaya mah ieu anak buah urang. sok saya pegawai Pegawai loba di dieu. pegawai na di dieu Ieu teh maling. Berarti urang terus naon ieu saha ieu kita nyaho, berarti ini bogana. Oh. campura heula ka aing duaan campura ya campura Tong di deui sia. tah aing nanya sak ka di dua rek naon Naon, ya? bos sugan urang mah maling teh tadi teh marali Wah, alasan bos Apa mana kena maling kebon urang ya? ente tadi urang di ditu ngobrol nempo marane Tuh bos cicing wae nu timah tuh. tuh hiji mah Eta ngabelang eta bapak mana ulang-ulang wae. Lain ngabelang ayo Ini ngabelangap cuma nanya kan cuma berenang nanya terlalu kontral teuing. Jadi sangkana mah duaan maling ieu. Tuh kan aing ieu bos aing bawa kebon sia da orang dua-dua ka kebon kan tadi urang di tadi Iya, bos sia dua rek maling teh maneh Ente kan tadi mana nuduh duaan. Urang nek maling kebon urang padahal masih dia kepengen paling dewa piraku ah.
Tadi coba orang mah masih mahalin kan. Iya kebun orang kabeh kan si bejaan. Ini urang isinya si ieu urang. Apa namanya? Iya saha. Iya pegawai. Woi, bae dong. Woi, anjing. Dih, nengan dit ke mananya aing hayang beli HP. Ye, Bah. Kenaon di kebun? Atuh abah jangan naon HP geus kolot. Gabut teh apa teh kudana naon. Kumaha nya? Abah, tagawe we kan kebun ngegaya. Kelah. Mana ge karek gawe anyar di dieu. Kan urang geus ngarekrut deui anu anyar. Bae, kan urang mah anak buah sekaligus asisten. Jadi gawean kita di kebun wae nuturkeun, hitung-hitung. Bener hayang gawe bah di dieu. Bener Jang. Tapi sistemnya kerja keras bah di dieu mah. Siga kerja paksa kitu lah. Lah. Bisa macul teh. Macul, melak itu kacang naon. Insyaallah siap biasa Jang. Nah, Bener. Ai bisa mah nyanggeus ngobrol tah jeung anak buah. Anak buah urang ieu tapi anyar keneh tapi lah mesti percaya ku urang. Ya. yo ngobrol heula jangan Anak buah ngobrol lah ya kali nya. gimana kira-kira. Urang kali nya. Ke mana, Bos? Adalah baiklah ka imah. Balik. Lumayan ngobrol di dia. Alah. Poho urang teh ngomongkeun gaji euy. Kudu balik deui mah ya. Kumaha? Kumaha ieu teh soal gaji Jang. Gaji mah. Tah, bos nanyakeun gaji ge. Oh, kumaha gajina? Urang depi di itu tadi di jalan. Tuh naon eta? Mari kumaha? Naikeun gaji. Gaji kumaha ieu? Per bulan, per hari, per minggu apa per tahun? Abah yang beli HP ya. Yang beli HP nya aduh. Urang lamun tanya babang karunya ya. Saminggu per bulan we beraha? Per bulan kumaha? Per bulan kumaha? Geus asal kahar teh Nah, sok per beli bulan. HP we Abah mah. Beraha? Gabut teh boga naon. Atuh abang geus kuat yang beli HP segala. Iya, Bah. Mending di training heula. Di kebun ge kudu training heula. Sok lah sok kahar teh. Kumaha 100.000 cenah. Cak anak buah urang tah. 100.000 kabeli HP moal Jang. Abang tahu. HP keyboard. Abang tahu bulat loh, Bah. Iya kan Abah gabut nang HP Jang. Lah. Iya. Ini kan kita si Abah teh melak ya. Beureun ke misalkan aya menang hasilna naon bisa dijual. Kumaha duitna sabagian kasih Abah, sabagian ke urang. Nah, meski itu tadi kan tadi bawa. Bagi hasil teh akhirnya Geus teh Abah tah. kan memelak. Urang mah yang modalan. menang wae, ya. Urang mah yang menang duitna doang Abah melak. Heeh. Can bagi hasil duitna ku Abah jual. Siap. Iya sebagai tangan kanan urang ya, Bah. Urang serahkan ke Abah ya kebon heuh. Kalau laku Abah nu bener tapi ulah sampai kalau tetap bener duit ge eueuh kurang geus dibere teh. Moal lah. Minimal ke duit ka ieu teh kudu aya masuk duit sabagianna. Siap Jang, siap. Oke, deal lah Bah, deal. Gila. Deal. Gila. Deal. Heeh. Deal. Geus ya, di studio tanya. Deal ya. Heeh. Nu rajin gawena. Heeh, Bah Nah, mah. mulai nah. Hah? Mulai nah Ira. Nya Isukan, Abah isukan, ira bisa isuk-isuk. mulai na isukan. Isukan. ayo. Aina sok aina. Siap. Ah, ieu mah karago ke sore jam berapa ayeuna? Nah geus cenah mah geus sorenya. Urang balik selir tadi lah geus sampai di itu urang. Lega pisan kebona. Balik deui ya. Ayo teh nya Jang. Ayo, Baiklah nya. ayo Bah. Ih, monggo. Duh, aya alhamdulillah aya mending gawean bening. Sigana kabeli HP mah. Lumayan. Kumaha sih mun nyawa pajakan pisan? Teuing nyaho, mun sakti legana oge. Ayo tuh urang juk heula. Betul lapar nih. Gimana maling yo? Resep ya gimana? Kira-kira tapi ayam euy. Ah, api-api. Mal maling nggak gaya heula. Teh. Tempo coba itu ih lalaki mun loba gaya pisan. Teuing nyaho ih tibang ka kebun doang oge mani loba gaya. Tanya coba. Abah deh ka mana? Kemana we kepo? Lak sampai we. Jadi men daun bisa dijual. Sampai bisa dijual, bisa men ke dibagi dua malah.
Karekan aku bos urang. Saha deh. Abah. Teu balik budak teh geus maling kebon abah bos aing. Kebon gedak di air senda geuning lumayan lah. Halus di prosop lumayan jangan nambah apa dijual kurang lah. Halus di prosop di. Deh, gabut tuh yuk. Gabut aja. Galak. Heula itu na cabut teh da tolol. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa mampir ke channel gua Obel Project. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di bawah ya. Jangan lupa juga mampir ke IG kami. Namanya apa? Obel Project. Oke. Terima kasih teman-teman. Yuk.